Wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pang beberah mana. Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna nyaeta Rusiah Tunjung Sari. Ye dongeng karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-11. Para mitra sadaya mangga urang teraskeun hanca dongengna mugi-mugi dongeng tiasa nyugemakeun. Harita Neng Julaiha sareng mangkan Tadariuk dina samak nu geus ngagelar ti tadina. Hari nini Upi ngaleos ka dapur rek ngabejaan salakina nu keur ngabelengkong we nying hareupan habu. Aki manggeus deuleu. Ontong ngabelengkong we di habu barina oge. Atuh ga kulit teh beuki peot we nyaneh teh. Itu geura panggihan aya si Camenong. Cek nini Upi nyebut si Camenong teh ka incuna nyaeta ka Julaiha. Ari Aki tawi kalah seuring ngahehe kalawan pokna. Nah, sini meninggalkan kabolon we ka kami teh. Makanya sieu nyanyi sagala majar aya meong. Tanyanya sok ke si Leang apaan? Sangkanya kami nyingkah, mana si Leang dulu. Cek Aki tawi salah reunge nini Upi nyebutkeun aya si Camenong. Pangdengena Aki tawi mah aya meong. Lain ningsieun aya meong, sia itu aya incu urang tidak yeuh. Gancang bagiakeun. Nyarekna nyahaon sia nini, magerek aja yeuh sagala. Kawas nu boga duit we sia. Montong sia nini, mangkani ngadenge beja di dayeuh loba reuweuh-reuweuh sia. Kumaha lamun ceuk nyane kagalai moal teu rembek tulang nyane sia deui. Ampun teuing lamun teu sia noraka tur aya nu keur aya gantina. Meni hayang ngegel we gegebirna, bonge teh meni kacida-cida teuing. Itu aya sema. Cek nini Upi dina nyebutna aya sema rada tarik. Tur deukeut geus kitu maka karaku Aki tawi kadengieun. Kumaha nini pangdenge teh aya sema? Heueuh aya sema deuleu. Mung kita tadi nyebutkeun aya sema kitu. Lain ieu mah nyaritakeun aya meong. Nyaritakeun rek hadayeuh. Bawa pinang semanya nini. Nyah nyawa teuing sia da teu barang bawa deuleu tutuju tanya. Tungjung ka ditu geura tepungan. Kami rek nyician heula cai. Cek nini Upi bari nyokot gelas 2 siki tina boboko. Ari Aki tawi gawena luak liuk tuluy nyingkabkeun tolomong paragi wadah jukut. Atuh nini Upi pokna. Aki, ari nyaneh neangan naon luak liuk. Bari jeung nyingkabkeun tolomong sagala. Lain neangan mui boleh sia. Neangan totopong dulu kami mah. Cek Aki tawi nyebut totopong teh nyata iket. Padahal iket kita tadi jadi pake. Ari eta dina sirah lain totopong. Iyo rasaan jadi make totopong kami teh. Cek Aki tawi bari ngarampas sirah. Tuluy ka jero. Palang Julaiha karer ngareret atuh Aki tawi pokna. Dulu eta si kenok kaliu. Nini, kaliu gacang yo aya si kenok. Cek Aki tawi ngabejaan. Padahal nini Upi nu pangheulana tepung. Jeung nu jadi incu cek budak teh mah ngabejaan bulu tuur. Tamang Aki, Julaiha sasalaman. Alhamdulillah, syukur mawa pinang mah ku Aki ditarimakeun. Tapi tong wara geruh ka sini dabongan lamun boga dahareun teh sok meakeun sini mah. Sok tara inget ka Aki geulis. Cek Aki tawi saliwang Julaiha nanyakeun cager pangdengena Aki tawi nyirim pinang. Atuh mangkanta nyerenge. Nepanggeun Jul Aki. Mangkanta ka karang ngajak sasalaman. Oh, syukur we inget keneh ka Aki mah deuleu. Ayeuna teh si Jumsin. Si Jumsin nya wayah kumaha deuleu ti lemur euy Jumsin. Kumaha di ditu nu nyarawa ka jaradian. Jadi dia mah heueuh di wewengkon haruman berkah saurang ge teu kapuluk sareng geui-geui acan. Pe aku simeut deuleu. Eta ningali simeut masyaallah lain 101 lain 102 ieu mah kana yutana boa. Ceuk Aki teh ngomong ka si Nini. Nini. Ieu mah siga-sigana teh lain sasimeut-simeutna. Pasti simeut totonen ieu mah. Da saya inget kami can pernah nulis simeut pohara-pohara teuing mah. Teu mangkuk saminggu Aki ngadenge beja di dayeuh batur aya kaributan.
cek Akitawi para mitra ngadon nyaritakeun simeut torojo Nini Upi mairan cai 2 gelas. Nini hatur lumayan teu ngabantu naon-naon, Julaiha ngasongkeun oleh-oleh. Atuh mending ngariweuhkeun teuing pucu make barang kirim sagala. Ka dieu mah ka dieu we, da Nini mah teu ngarepkeun teuing kikirimanana. Ku dilongokan oge geus bungah peupeuriheun Nini teu bisa ka ditu. Ongkohan Nini mah geus teu kuat init-initan. Komo init-initan jauh mah. Komo kadayeuh mah paur kalumpak mostor. Ditarimakeun atuh ku Nini nya geulis. Cek Nini Upi bari ngarawatan kikiriman. Tuluy disimpen di dapur teu rila torojo deui kalawan pokna. Sok kadinya kenok kadinya jeung diarot kadinya ujang. Diarot caina wayahna we teu boga opieunana. Rek ngarabut sampeu ka kara ieu rumame. Kamari ieu ge melak sampeu teu kajadian ku halodo panjang. Sasari mah tara kurang ku kiripik, tara kurang ku kicimpring. Atuh gapleknya aya we. Nah aya sajangki mah. Ayeuna mah berkah teu kiripik teu kicimpring teu gaplek. Lamun ngabanyel-banyel teh mah teu boga keur ngabanyel-banyel sangu sabab beas mahal. Pokona mah sagarupa ge marahal ayeuna mah. Keur pantar Nini jeung si Aki mah bati ceurik batin we, teu bisa kabeuli behas, teu bisa kabeuli minyak kalapa. Aya nu mere lauk asin ge dibeulem. Bisa manggih dahar ge duaan jeung si Aki bane we, sok dibere beas ku Nyi Mas Haji ti Jirang. Atuh si Aki aya 3 poe sakali sok dikiriman bako. Amun teu dibere ku Nyi Mas Haji mah kana pasti we ni jeung si Aki teh paeh lang layeuskeun. Cek Nini Upi kapapanjangan ngadon nyaritakeun urusan dahareun atuh Julaiha nurek aya kaperluan ka Akina teh can bisa po. Nini hari nyarita naon ditinggali-tingali teh. Gegara ieu mah sorangan ngadua lain. Hari kami montong ngomong gitu. Ayo we ngecuis abong kena bibir teu diwengku. Oh kenok geura caritakeun aya perlu naon ka Aki teh. Da katong aku Aki mah hidup teh. Lain ngalongok-longok teuing Aki jeung si Nini. Tapi siga-sigana mah keur manggil ka susah hidup teh. Cek Akitawi sigan wacis weruh sadurung winara. Bisa noong kana isi batin Julaiha. Da memang bener para mitra. Julaiha keur aya kasusah. Nyata mikiran perkara Neng Dewi geus aya kana samingguna. Eueuh balik-balik. Laras Aki abdi teh nuju menaka sesah. Nanging sanes sesah ngemutan ku perkawis tadaeun. Mikiran diri batur meuleuh nya. Sumuhun Aki abdi teh gaduh rerencangan. Mun sasaderekan parantos bade saminggu daya muli-muli. Mangkani ngantunkeun murang kali alit keneh. Cobi ku Aki panguningaankeun ka mana sareng kumaha kaayaan anjeunna. Cek Julaiha. Nyaritana tarik tur ngadeuketan sabab geus apal Akina kurang reung. Eta pangna eueuh ti mah teh kumaha meureun aya alatanana. Na pasea jeung salakina na boga hutang teu kabayar. Da sagarupa kajadian oge aya sababiana nya Jumsin. Cek Akitawi keukeuh ka mangkanta teh nyebutna Jumsin. Yaktos Aki, mangkanta bari mesem sabab disebut Jumsin. Teu aya masalah naon-naon Aki. Mungawitana mah anjeunna teh angkat ka pasar saurna mah bade balanja. Saha nu bari carana? Da kitu. Nini geuning kitu. Si eta mah baku. Sok reureundahan Nyai geulis. Sakapeung kareunge, sakapeung getuk. Sakapeung deui mah Nini mah sok ngarasa aral. Ari Nini teu nyarita, majarkeun Nini ngamusuhan cenah mun teu narik teu nakon. Ari nyarita sok teu boleh saliwang wae. Pege ku kenok keur pikir kadinya saha nu teu kusing geura. Cek Nini Upi bangun keheulna keur kudu jadi salaki. Sawios Nini jalan Aki mah tos kitu buktosna keda asak ngamaklum we. Cek Julaiha bari mesem. Saha ngaranna nu teu balik-balik teh kenok? Akitawi kakarana nyakeun deui. Jenengan nama Dewi Mulyati. Uluh. Mani alus ngaranna Dewi Mulyati. Dewi teh istrina istri Sajati. Mulyati nunjukkeun hiji umat nu mulya. Geus kurenan acan kenok? Parantos Aki,
malitos kagungan putra hiji kinten yuswa 2 tahun langkung jenengan caroge nama Japar saha kenok bangen si Suradil Aki masuk satebih-tebih tina Japar kana si Suradil sane Suradil nanging Japar cek Julaiha nyarita natari atuh mangkana seuring ngahehe jadi Japar heueuh nah tuh bieu cek si kenok si Suradil ada tuh berada tuh balik salakina teh nya ayeuna keur genah galeuh we jeung jika nu anyar teh cek Aki Tawi mangkanta jeung Julaiha silih reret ngerasa kaget ku ayana Aki Tawi nyaho kana kelakuan Japar nya bener disebut berusaha durung binarah nyaho kana samemeh kajadian teh lain bobodohan para mitra malah bisa nyawang ti angangna Aki Tawi sok sanajan hiji kolot para mitra dina kaayaan kokoro nyosok malaratrosa si horeng elmuna mah teu miskin beunghar kuluang jeung pangalaman cobi atuh panguningaankeun nu jenengan Dewi Mulyati kamana sareng kumaha kaayaanana Aki harita Aki Tawi nyari kekekelan anjing ini montong nunutan wae siapa gawean teh pangnyokokeun cai herang kana lumur deuleun cek Aki Tawi majarkeun teh cenah Nini Upi nunutan aing mah dasar aki-aki peot batur teu nunutan teu naon majarkeun nunutan cek Nini Upi kukulutus bari ngaleos ka dapur rek nyokot cai anu teh sakumaha lila norojol mawa cai herang kana gelas cag dituna hareupeun Aki Tawi salakina gerendeng Aki Tawi ngadua heula kana 10 menitna geus kitu gogodo kumaha Aki Julaiha bangun teu sabar hayang buru-buru aya gambaran ti Aki Tawi kitu geuning kenyok Nyi Dewi teh aya nu mawa ku saurang lalaki ngetan ngidul aya nu nyanaku pamegat kinten-kinten tiasa muli deui Aki Julaiha bangun nu kaget campur euwas walau alam bisa balik deui teu nama kenok ngan di mana beak bulan ayeuna teu balik wayahna nu jadi kulawargana sing salobar tapi pasti kena moal burung aya bejana ngan lalakonna lila teuing teuing 1 tahun teuing 2 tahun teuing 3 tahun teuing sabaraha tahun sajabati kitu sing getol bae ngadua teu cai bawa ke di mana aya jalan ngolecer kucurkeun kabehanana bisi dibawana bahe eurihkeun we kana keni leutik di dieu ge aya keni leutik mah cek Aki Tawi bari nutupan gelas aku seureus salambar samala di jampean heula mung perkawis murang kalina kumaha Aki mangkaning alit kene sakinten upami ubuna tiasa mulih deui kumaha upami henteu cek Julaiha ngerasa bingung ku anakna Neng Dewi nyaeta Mayang Sari nya make bingung-bingung sagala hidungna teu balik merawatan we madak naon ku hidup samala kacida bagjana lamun eta budak dirawatan sabab eta budak teh nurutkeun dina hitungan ngaran bakal ngangkat derajat ngan kudu kuat nahan gogodana kitu tah temal Aki Tawi geus kitu mah Julaiha jeung mangkanta teu loba deui anu ditanyakeun sabab geus cukup katerangan ti Aki Tawi tuluy pamitan bari Julaiha ngeupeulana duit ka Aki Tawi jeung ka Nini Upi sajeroning dina kendaraan teh Julaiha jeung mangkanta galecok bae nyaritakeun perkara Neng Dewi samalah jadi pertanyaan dina batin masing-masing naha Neng Dewi aya nu mawa ku saurang lalaki teh ku Japar nyaeta ku salakina naha ku nu seje oge kumaha nasibna memang lamun nurutkeun kanyataan mah Neng Dewi sanggeus gelut jeung Bi Iwang tur Bi Iwang teh indung kandungna terus dihuru pada nyiksa ku Rohaeti jeung ku Mamuna gok tepung di jalan jeung Japar salakina kalawan ku Japar terus dibawa tumpak motor nu maksud rek nyerahkeun sabab Neng Dewi keukeuh bae menta diserahkeun tapi buktina terus dibawa kanu jauh nganduka naon maksudna Japar mawa Neng Dewi tapi kakiwari eueuh raratanana ngancek Aki Tawi engke ge moal burung kanyahoan tapi waktuna lalakonna panjang kulantaran katungkulkeun ku ngobrol teu karasa geus tepi ka asara geus tepi kasarakan
harita mangkanta tekung si nyimpang heula ka imah Julaiha sabab hariwang di imah ngan aya biijot kadua Neng Putri barang jol biijot teh can wani tunyutanya sabab ngaraskeun anu kakara datang bari katambah-tambah mangkanta kacai heula mandi tuluy abdas balik ti cai ngalaksanakeun salat asar di kamarna tekung si 5 menit mangkanta geus rengse salatna kaluar ti kamar gek diuk dina dipan leutik nyampak cai kopi sagelas meunang manginyuhkeun biijot ari Neng Putri sare di ke sare nya ijot teu katingali-tingali geuning sare ti memeh lohor ge can lilir-lilir kumaha bejana perkara nanyakeun Neng Dewi teh mangkanta cek biijot tuluy diuk pahareup-hareup bejana mah nya kitu teh awe temal mangkanta bangun daria cegana gelas regot nguyup cai kopi tuluy udud kitu teh kitu kumaha biijot neuteup nyari kateranganna mah aya ngan teuing bener henteuna dasar jeung babaledogan atuh ceuk akina Neng Juju mah Neng Dewi teh aya nu mawa ku saurang lalaki ngidul ngetan teuing ku salakina teuing ku nu seje ngan ceuk akina Neng Juju tempoan we cenah nepi ka beak bulan ieu engke ge moal burung aya bejana ngan emah mang hariwang we sok sieun Neng Dewi aya nu ngaguna sita dirina bari leuheung ukur diguna sita dirina kasarna diperkosa narajang geus diperkosa tuluy dikaniaya sabab sok aya bejana awewe diguna sita kahormatanana tuluy dikaniaya tapi lain mah ngarepkeun kana kitu ieu palias teuingan ieu mah karisi emang ceuk mangkanta nerangkeun sacara ringkes sakumaha dina patangan aki tahu kuring sok sieun Neng Dewi dikaniaya we ku manusa ku numawana nya manusa bejad moralna kumaha pilakeun urang atuh mangkanta mangkaning Neng Putri leutik keneh dibawa ku kuring kalemur sok sieun teu kaurus kitu deui dibawa ku mangkanta ditinggalkeun karunya leutik keneh ari cicing we di dieu asa teu pararugu ari eueuh anu jadi dunungan mah atuh ceuk biijot manehna ge ngarasa bingung ngaso heula para wargi ngaso para mitra pamiarsa anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng mangkanta harita nyarita ari perkara budak mah cenah ku Neng Juju erek dirawatan lamun teh Neng Dewi teu datang deui ongkohan ku akina Neng Juju kudu dirawatan sabab eta budak teh engkena bisa ngangkat darajat ngan kudu kuat nahan gogodana teuing gogoda naon sugan teh moal pikieun we gara-gara dunungan lalaki ngancrud akhirna urang jadi bingung balik ka lemur kumaha teu balik kumaha keneh sagala salah kitu salah kieu salah nu disebut bingung teu puguh tungtung we ieu mah diteangan kudu ka mana neanganana ditatanyakeun ka tatangga ceuk ieu pada nyebutkeun teu panggih jeung Neng Dewi keun bae atuh nyijot lah urang tunggukeun we nepi ka beak bulan ayeuna lamun Neng Dewi eueuh balik kukumaha ceuk Neng Juju lamun ceuk Neng Juju dijurungkeun balik kakara urang balik kumaha lamun ku Neng Juju teh dijurungkeun balik nya teu dijurungkeun balik mah cicing we di dieu meureun manehna untupan maraban urang duaan moal pati-pati nyarek lamun teu tanggung jawab kitu temal mangkanta torojo Neng Putri ti kamar kakara hudang sare bada lohor euleuh eta si mencrang name gugah bade emam heula bade ibak heula geulis bager cek biijot bari gancang mangku Neng Putri kalah nanyakeun mamah nyaeta nyebut mamah teh ka Neng Julaiha atuh nu ditanyakeun Iwa Julaiha sedeng ka indungna mah teu nanyakeun sakitu indungna geus saminggu eueuh ge samalah waktu indungna aya ge bari sok init-initan tara daek milu tapi ka Julaiha mah teu boleh nanyakeun kalawan sok kewani barang penta
Saur nama si mamah teh bade ka dieu. Ayeuna manuju uwi heula ka bumina. Sok ibak heula neneng ke si mamah sumping neneng parantos geulis. Da bager neneng mah. Ketos ibak neme mam. Yo nini ibak nini. Harita para mitra atuh Biijot nyarita. Sumohon ibakna ku cai haneutnya. Sok acukna buka heula engke gentos atuh acukna ku nu sae. Cek Biijot bari ngudaran baju. Diasupkeun kana emer sabab seuseuheun. Ari mangkanta ka jero nutupkeun hordeng sabab geus rek magrib. Poe ganti poe, minggu ganti minggu. Bulan ganti bulan ngan kitu jeung kitu bae muterna waktu. Kersani kawenangan Allah subhanahu wa ta'ala. Anu ngarobah kaayaan pangeusi alam. Gancangna ieu carita geus aya kana 5 bulan. Neng Dewi eueuh balik-balik. Eueuh raratanana pisan. Atuh keur mangkanta jeung Biijot asa beuki bingung pabaur jeung kahariwang. Rupa-rupa sawanganan pantesna teh heug Neng Dewi kitu teh kieu teh. Keur mangkanta jeung Biijot lain ngarasa bingung ku perkara dahareun. Dari dahareun mah unggal poe oge sok mangi. Sabab tilu poe sakali osok dikiriman beas ku Julaeha. Kitu deui duit keur meuli deungeuna jeung keur jajan Neng Putri. Nganu jadi bingung na teh mikiran Neng Dewi. Memang lamun ditilih kana kitu nama keur Julaeha, bener-bener gede amalna. Tur mikanya pisan ka Neng Putri meni alah batan ka anak kandung. Mikanya ahna teh ongkohan Neng Putri siga nu piindung ka Julaeha. Poe Ahad harita kira-kira jam 10 beurang. Sabada mangkanta jeung Biijot rengse barang gawe. Atuh di luar sada sora lalaki pupun tenang. Harita teh kalawan ngetrok-ngetrok panto. Menang 2 kali eta lalaki pupun tenan. Atuh Biijot nu keur ngahuapan Neng Putri meni curing. Tah mangkanta sora nu pupun tenan dihareup sahanya. Kareungeun nama sora lalaki. Katuh ingat udah jupati apa kana sora nama. Cing teh yang heula tuh ka ditu bisi nya nu ngabejaan Neng Dewi atawa anu ti radio atas halo-halo sabab kamari ieu cenah Neng Juju kungsi nyaritakeun. Tas di radio menta di halo-halo perkara Neng Dewi. Yah Nyi Ijot manaon make di halo-halo sagala. Lain lah di halo-halo atuh meureun diberitakeun meureun. Lain di halo-halo mah telepon barina ge. Tanya eta nu dimaksud ku kuring teh. Cek Biijot rada seuri keuseurik koneng. Leos mangkanta ka jero keletrek ngalaan kunci panto ana berai. Hate mangkanta rada ngaranyung para mitra asa jauh dina ukuran. Angang tidak sangkaan si horeng nu pupun tenan teh bari ngetrok-ngetrok panto teh Japar salakina Neng Dewi. Ya Allah, ya Robi, geuning Aden. Aturan teuing Aden kumaha damang Aden? Cek mangkanta ngabagiakeun sabab dihenteu-henteu ge. Kasebut dunungan bari dina lawang keneh gancang sasalaman. Cager kumarung di darieu, sarehat sarerea. Alhamdulillah dina sadanget ieu mah Aden. Mang ali inggih atuh Aden meni asa dina pangimpenan mang tetepang sareng Aden. Wireh parantos sakitu kalamianana tepa-tepang. Cek mangkanta bari mundur. Bus Japar ka jero tuluy diu. Dina ka dieu indung budak teh mangkata. Leres Aden ngalih ka dieu. Bumi nu di ditu mah parantos diical ku Neng Dewi. Wireh ibuna, widuna Neng teh parantos ngantunkeun. Teh mal mangkanta sajelasna. Hutan geus maot ibu teh. Cek Japar ukur sakitu. Batur malamun kabejaan ayu nu maot teh boro-boro atuh. Ulah wargana sanajan deungeun-deungeun aya ge sok nyebutkeun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ieu mah ukur nyebutkeun ku tan teh kitu kalawan pokna deui. Paingan tadi kuring ka imah nu di ditu ngadon palahak poroho sabab dieusian ku batur. Ari ditanyakeun kanu ngeusianana cenah mah geus dijual ku indung budak ka manehna. Geus kitu mah kuring terus ka dieu. Nyata ka dieu teh kahijina mah hayang panggih jeung budak sabab ti barang dilahirkeun nepi ka ayeuna can panggih pisan. Ku taksiran kuring pasti budak teh geus gede, geus umur 2 tahun leuwih mah aya. Kaduana rek nanya kana pamadegan nu jadi pamajikan, nah manehna rek narima tur aya keneh kasuka ka diri kuring.
lamun maneh narek narima tur aya kene kasuka kuring rek tetep renggenek di rumah tangga di dieu jeung manehna samodel ka tukang-tukang cenah manehna moal narima lantaran kuring geus eueuh kasuka naon teh kuring geus eueuh kasuka ka diri kuring eta mah bobot pangayon timbang tarajuna mah aya daya diri kuring syukur-syukur lamun manehna narima kedatangan deui bari aya kene kasuka tangtu kuring di dieu bari sriung mungpulung kalawan rek menta dihampura we sabab kuring rumasa ninggalkeun kewajiban sakitu 2 tahun dilana tak kitu tujuan kuring ka dieu teh mangkanta ari ayeuna keur ka mana pamajikan kuring jeung budak kitu deui bi ijot can katingali-tingali geuning cek Japar dasar jelema orowodol atuh para mitra keur gede rahul teh tayoh kapatutna ngomong kawas nu heueuh make nanyakeun pamajikan padahal bareto ge sanggeus neng Dewi gelut dihurup ku tiluan nyata ku Iwang inung kandungna katut Rohaeti maruna jeung mamuna di jalan tepung jeung Japar kalawan harita kene dibawa kabur tur dibonceng kana motor anu tujuanana rek kalebe nyaeta rek nyerahkeun geus aya caritaan kitu mati Japar mangkanta kakara nyarita tadi mah melenguk we ngabandungan kana caritaan Japar Aden upami syai disanggemkeun mah kalayan Aden percanten kana iman mah kirang langkung tos 5 sasi dugi kadantin dinten ieu teh ngadampal kana paripaos mohon nada sangu asa tata ngaleueuh cai asa tuak bari tiap wengi ampir terang panjangna wengi mayunan wengi asa sumingki mayunan siang asa seunggah bari ting harulang ting jaran tuluy sareng Nyi Ijot teu benten we ti hayam panyambungan atanapi teu benten anak hayam ditinggalkeun ku indungna su cek mangkanta bari tungkul ari kitu kunaon mangkanta Japar neuteup seukeut tuang putra mah tos aya Aden nuju di emaman ku Nyi Ijot di pengker mung tuang rai mohon tuang garwa parantos bade genep sasi ayeuna teu aya Numawi mang sareng Nyi Ijot asa teu pararubuh emutan mali sakapeung mah aya emutan bade wangsul we ka lembur mung ge emut teh ku mang melang kaneng putri bade kusaha diurusna mangkaning alit kene sajabiti kitu saha nu ngurus bumi sateu ayana ge di bumi sangem paripaos senok potong sareng coet semplak mah aya komo ieu bumi sakieu agreng na Ade cek mangkanta nyarita naliri kumaha mangkanta pangdenge pamajikan kuring eueuh teh eueuh kumaha maot cek Japar abong kena tadi disebut jelema orowodol kawas nu heueuh nemongkeun karuas tur boga sangkaan pamajikan geus maot padahal mah padibawana teh kumanehna sanes teu aya nu disebatkeun parantos ngantunkeun pilar dunya Ade nanging teu aya nuju angkat namung duka angkatna ka mana ari ngawitana mah dina hiji dinten saur Nyi Ijot teh neneng angkat ka pasar bade barang galuh kaperyogian sadi dinten sareng bade ngagaluh sapatu ka ngeneng putri kaleresan mang nuju ngasuh neng putri di pengker diantos-antos dugi kareupna wengi deui teu aya berai siang teu aya bae atuh mang sareng Nyi Ijot teh beuki teu puguh emutan sok ingis neng menaka musibatan di jalan ditataroskeun ka tatangga di dieu manawi tepang sareng Neng Dewi jol ieu pada nyebatkeun teu tepang ditaroskeun ka Neng Juju manawi aya ka ieu ka anjeunna teu kasumpingan ku Neng Dewi saurna teh lajeng enjingna Neng Juju angkat ka kantor polisi nu maksad sejang ngalapor-laporan ka icalan ku Neng Dewi ras diberitakeun dina radio dugi ka dinten ieu lebeng teu aya laratanana pisan anu mawi mang teu sirikna unggah dinten hulang-hulang ngemutan Neng Dewi cek mangkanta nerangkeun perkara Neng Dewi na ka mana atuh lain ku kitu meuni teu melang-melangeun ka budak ditinggalkeun geus aya kana 6 bulanna borosa tadi nama kuring terek di dieu deui riung mungpulung cek Japar tuluy ngahuleng lumaku kawas nu heueuh mikiran nu jadi pamajikan keur kitu torojol bi Ijot dituturkeun ku Neng Putri bari ngangais bobonekaan
Ningangkeun dibi ijot rada gehgeran pokna teh. Eueuh geuning borokokok borokokok. Alah ampun ting borojol borojol. Aduh ampun. Punten Aden, punten aduh. Aturan teuing Aden kumaha damang. Insyaallah teuing aya ku teu sangki Aden lawas ti lawas namehol. Namehol Aden. Cek bi ijot bari solongkrong sasalaman. Ari Neng Putri ngado nyempot gigireun bupet. Malah rada kerung siga nu ngewa ningali Japar. Padahal teh bapa kandungna. Nganya kitu dumeh can apal kanu jadi bapa. Samalah lain can apal deui tapi sama sakali teu nyaho di bapa. Berkah bijot. Ieu budak kuring deh emang kata. Cek Japar bari nunjukkan Neng Putri nu keur nyempot keneh gigireun bupet. Yak tos itu tuang putra tos ageng kieu Aden. Emal mangkanta bari ngalieu. Sirilik Neng Putri nyamperkeun ka mangkanta bari nanyakeun. Kaha ki? Putri mah cieun? Cek Neng Putri bari muringi siga nu sieun pisan ku Japar. Kapan apa Tete Neng? Mun apa Neng ieu teh yap ka dia atuh nu geulis apa sono? Ka dipasian cincin ku apa kangge ieu kicis kangge galuh ieu es krim. Cek Japar ngolo bari ngorejat nangtung. Tuluy ngalengkah maksudna mah hayang nyambat tapi Neng Putri kalah ngaderegdeg lumpat ka kamar bari panto ditutupkeun. Neng Putri ka dieu bager saur apa bade masihan cicis? Cek di ijot ngagegero. Alim ieu apa Putri mah sanes. Pa Putri pun teu Putri mah teu apa? Maksudna mah Putri mah teu gaduh apa cenah para mitra. Tema Neng Putri nyebutkeun lain bapana. Sabios Aden kenge malah burung apet. Eta pangineun teu kersanya ketan teh beres nepet tepang, cek di ijot. Lain kuring mangarasa hareneg ku perkara pamajikan we make ngejat. Teu melang-melangeun kanu jadi anak. Atuh sarua we jeung dipiceun sedeng anak teh. Nu pentingna merlukeun bimbingan nu jadi inung. Sabab inung nu nganung tur anu nyusuan. Ari ieu cul jeun budak teh. Cul budak cul naon. Eta kabi ijot harita nyaritana rek ka mana cenah? Cek Japar kawas nu ngeueuh ngarti kana perkara ngurus anak kalawan nanyakeun ka bi ijot bari neuteu. Sumuhun sasauran ka bibi mah bade barang galeuh ka prayogian dapur. Nah, tu lain bi ijot anu ka pasarna. Kapan biasana ge nu balanya mah bi ijot. Ka pasar teh atawa ka warung kawajiban lanyang. Cek Japar nada nama negor mangloh ka bi ijot. Leres Aden biasa nama barang peser naon-naon ge sok ku bibi. Boh ka warung, boh ka pasar, kajabi upami neneng barang galeuh parabot atanapi anggean neme ku anjeunna. Waktu sarita ge bade ku bibi ka pasar nanging saur neneng teh. Sawios ku abdi we sakantenan bade meser sapatu kangge Neng Putri. Atuh bibi teh teu tiasa maksa, piraku ku bibi kedah direbut onaman ma artosna. Temal bi ijot bangun nu keuheul. Lain mah kieu emang kata kulantaran pamajikan kuring eueuh balik geus genep bulana perkara budak rek dibawa ku kuring sabab karunya ku budak jadi tinggalkeun ku indungna peksa nu ngurus atuh cenah bisi indungna isuk pageto balik nanyakeun bejakeun we dibawa kitu ku kuring ku bapana. Cek Japar aya maksud rek mawa budak nu kabeneran harita Neng Putri kaluar ti kamar cicing tukangeun bi ijot. Kumaha Aden ku kupingan teh Neng Putri bade dicana ku Aden? Cek mangkanta bari sirahna cengkat tuluy teu. Nyarek dibawa ku kuring, da kuring geus boga imah atuh. Tema da Japar. Atuh ngakukeun geus boga imah sorangan padahal imah pamajikan anu ngora. Nyaeta Rohaiti teh. Ngaso heula para wargi anu mulya, ngaso. Para mitra pamiarsa, harita mangkanta tuluy nyarita. Aduh punten Aden. Perkawis Neng Putri teh kumang teh moal tiasa kapasikeun sanaos bade dicana ka mana oge. Jalaran bilih Neng Dewi enjing atanapi pageto meuli nu tangtos emang diseuselan ku Neng Dewi. Cek mangkanta martahankeun budak sanajan rek dibawa ku bapana oge. Nah make moal mikeun budak sagala.
Kapan kuring teh bapana atawa kesebut tetesan getih kuring? Lamun kitu budak rek dibawa ku deungeun-deungeun kakara kumangkan tadi dipertahankeun. Ya tos manggi terang aden teh ramana. Nanging tetep mang moal tiasa masihkeun kajabi upami kadina aya amanat Neng Dewi kedah masihkeun tuang putra. Name kumang dipasihkeun. Malih teu kedah dipunut teuy ku aden tangtos kumang dipasihkeun ka aden. Jalaran saya awon atana pisang mengkasarna burung palung ge putra aden tetesan getih aden. Tembal mangkanta tetap mertahankeun Neng Putri. Nah mana kuring jeung mangkanta? Cek Japar terus mureleng. Harita teh ari mangkanta. Samemeh nema teh para mitra. Make sirih heula siga nu nganggap lucu kana omongan Japar. Hihihi. Aden mah saperos sanes jalmi ngartos we. Ngangge naroskeun hak aden hak mang sagala. Nyataan tos aya hak mah hak aden. Jalaran aden ramana. Kalain aden nu kagungan kawajiban ngurus putra. Aden nu kagungan hak wali nu di mana engke Neng Putri nikah. Boh ngurus tuangeunana, boh ngurus pendidikanana, boh ngurus kasehatanana, boh ngurus anggeanana, ngapi ngajari ngadidik kawajiban ibu ramana. Upami ibuna atanambi ramana teu ngalaksanakeun kawajiban kanu janten putra sakumaha nu neme disanggengkeun ku imam. Hukumna matak dosa. Jalaran putra teh boh putra pamageut, boh putra isti kasebat amanah ti Gusti Allah. Kapercayaan eta teh kedah dijagi. Panginten aden ge langkung ngartos tibatan emang. Emang mah sakola ge mung ka kelas 2 SR. Masantren henteu. Diajar ngaos ge ukur bismillah sareng Fatihah. Kemal mangkanta bari mesem. Lah, teu perlu ngadalil mangkanta, da kuring datang ka dieu teh lain rek ngadedengekeun dalil atawa dakwah. Pentingna mah rek nyokot budak. Siap Neng. Urang euy jeung apa? Cek Japar omonganana matak pinapsun. Ditengeunaheun bari ngorejat nangtung kalawan setengah ngabebedoleun Neng Putri. Alim, aki, alim. Cek Neng Putri merod bari leungeun anu kenca muntang kana sanaran kursi. Aden, ulah dipaksa bilih nangis. Sawios Neng Putri mah di dieu we, sing hawatos Aden. Aku bibis sareng kumangkan tage moal teu diurus. Cek diijot ngahalang. Lah, teu perlu ngahalangan bijot, anak-anak kuring. Nu matar geus dibawa ku kuring, netelakeun kuringnya ka anak. Alik ningkalah, ulah ditunggukeun kuring ya amekna ye. Cek Japar maniti pupuncer. Ari mangkanta gentak medak kemegatan di lawang kawas kur mangkanta kajun gelut tibatan budak dibawa ku Japar. Atuh para mitra harita Neng Putri jejeritan tina bakating kumung dibawa ku Japar. Na atuh waktu Neng Putri jejeritan teu kanyahoan ti mana torojolna. Ujug-ujug logodor aya orai kobra badag naker huluna bodas. Awakna nepi ka buntut coreleng jeung semu heran. Jurung kunung cengkat huluna leugeg beheung rebeh. Si jareka macok Japar. Ningali aya orai kitu mah bangun galak naker Japar poho di temah wadi. Hampir-hampiran rek ngagoak tuluy ngabeurek kumpat kaluar. Samalah mangkanta ge anu keur ngajanteng dina lawang kadupa. Nah tumbi ijot ngajerit. Bari gancang mangku Neng Putri sabab sieun dipacok ku orai kobra nu keur celeugeuh. Ari mangkanta mah ngajengjen deukeut lawang satunjang beas ge teu ngisen. Gilek orai kobra ngalieur ka mangkanta. Gilek deui ka ijot nu keur mamangku Neng Putri. Bari suku ngaroroncod geus kitu leor orai kobra ngaleor. Asup ka kamar Neng Dewi ngan sakiceup orai kobra ngiles. Leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Eueuh urut-urutna acan atuh diijot koki. Itu si bokokok si orai asup ke kamar. Aduh. Gancang atuh ya. Bejaan batur mangkanta cina diparaehan. Tepi ijot nitah maehan orai. Ji. Ulah ijot. Satu ge sarua jeung manusia hayang hirup. Keun urang ngiringkeun we sina kaluar. Cek mangkanta bari ngarongkong gagang sapu. Ojeng ka ngalengkah asup ka kamar.
Harimbi ijot ongko sieun jeung gilaku orai tapi ngadeukeutan kana lawang kamar. Bari ngangais neng putri. Harita mangkanta ngetrok-ngetrok gagang sapu kana juru lomari ceuk pikirna bisi orai asup kana kolong lomari. Tapi orai eueuh kaluar geus kitu mah. Mangkanta ngadepong tunga tengo nempoan ka kolong lomari tapi eueuh naon-naon samalah dibo harita dikoeran ku gagang sapu ge eueuh naon-naon. Orai mana ya orai di mana para mitra sadaya? Cek carios anu ngobrol cek sepuh cenah para mitra aya kalana lamun urang cenah padahal eta teh teu aya jalannya para wargi kana laci teh na atuh ai muka laci aya orai para wargi sadaya kitu cenah para mitra majar teh cenah teh jin majar teh padahal para mitra jin mah memang aya cenah kitu kateranganana jelas jin sareng manusia mah para mitra pikeun aribadah ka Allah cenah kitu masa mata-mata nyiptakeun jin jeung manusia angin pikeun aribadah cenah kitu aya jin sareng manusia namun beda alam para wargi moal patepung beda alam para mitra sadaya lah beda alam jin benten deui alam manusia benten deui kitu walau alam di mana alam najin mah namun aya mah aya mung walau alam di mana ditampina ku kaimanan eta para mitra margi cenah para mitra salah sawios ciri-ciri jalmi nu takwa teh nyata percanten kanu goib kitu para mitra mangga ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa harita biijot nyarita mantong deket-deket teuing atuh nampuanana mangkanta kumaha lamun macok beungeut ceuk biijot hariwang ada eueuh di kolong lomari ge ijot ceuk mangkanta bari muniang nangtu tiraku mangkanta kapan bieu kukuring ge katingali orai teh asup kana kolong lomari ceuk biijot teu percayaeun dibejakeun orai eueuh teh mun tempo ku sorangan atuh kapan kumang dikoeran ku gagang sapu ay nakamana atunya moal ka kolong risbang mah kitu ceuk biijot ngarasa kaget atuh mangkanta nyingkab-nyingkabkeun spray tuluy tengah-tengo nempoan kana kolong risbang tapi di kolong risbang eueuh laleur-laleur acan puguh we mangkanta jeung biijot ngarasa heran ku orai eueuh teu pugu-pugu padahal tadi katingali orai teh asup ka kamar. Berting harulang kitu para mitra boboneka anu keur ditatangkeup ku Neng Putri atuh murag ningang kana suku atuh puguh we biijot reuwas kalampokna barajol bocokok monyong ampun deui kocet Neng duh eta Neng Putri aku reuwas kana ini panjang teh walang sangit panjang teh nini orai ampun deui cek biijot bari Neng Putri kalaka seuri ceceleketekan nya an ngarasa kaget nu lain bobohongan mang manyiijot saumur nyunyuhun hulu nya saumur dumelah sakieu geus kakolotanana ceuk paribasa tingongkoak teu mingka ngungkul asa kakara mangi oraya kitu huluna bodas ari awakna nepi ka buntutna coreleng beuheungna rebeh lamun di urang mah disebutna ge orai sapi teh kaget nu datangna teh teu kanyahoan geus nyampak celengleu hareupeuna den japar si garek macok teu kanyahoan deui samalah urut-urutna acan pan sidik ngale ora asup ka kolong lomari tapi ditempuan dina kolong lomari eueuh di kolong risbang eueuh apaan gede orai teh harita teh hampir-hampiran atuh sakitu jangku ge dong celengeuna ge ceuk mangkanta bari diuk dina kursi daknya kukuring ge katingali ngaleor kana ka kamar tuluy asup kana kolong lomari wah orai siluman kitu mangkanta sok sieun heueuh we orai siluman jeung kaget sama merek ngaleor ka kamar make malik heula ka mangkanta tuluy malik ka kuring taksiran lamun di manusia mah pamit heula rek eueuh meureun ceuk biijot boga timuru kana orai siluman nya sugan orai siluman
tapi kun bae asa ulah ngaganggu ka urang we. Atuh urang ge moal ngaganggu ka manehna. Umatak tadi Nyi Ijot nitah ngabejaan tetangga sina pada maraehan. Jadi gugu teh nya kitu teh we aya maksud nganiaya. Coba lamun tadi kumang dibabu kuluna ku gagang sapu. Kumaha pijadieunana? Lamun ceuknya orai siluman kada pasti we sararea ge cilaka. Ngan mang maruasna teh sok sieun macok kaneng putri we keur sare heueuh. Aing kuring ngalelewe da nya kuring ge sieun macok kaneng putri. Matak ieu si herang mencrang gancang di pangku harita teh meuni lelenyapan suku ge ngaroroncod atuh. Cek Bi Ijot bari ngusapan sirah neng putri. Anu keur lelenggutan nunutan tuluy disarekeun di kamar. Atuh Bi Ijot gancang kacai sabab can salat lohor. Ongkohan harita kareungeun nu azan di masjid. Kira-kira wanci asar di mandian para mitra ku Bi Ijot neng putri teh kalawan geus disalinan ngarenghi hayang ka Julaiha. Di bobodo ge ku Bi Ijot Julaiha rek monok teu beunang di bobodo. Teu beunang dibebenyokeun kalah ka ceuri. Atuh kapaksa ku Bi Ijot dianterkeun samalah dibarengan ku Mang Kanta. Ongkohan Bi Ijot canyaho imahna Julaiha. Nu teu kacaturkeun di jalana Mang Kanta jeung Bi Ijot geus tarpi kanu dituju. Kalawan Mang Kanta uluk salam. Ukur sakali geus aya nu nemalan ti jero sora awewe tayalian Julaiha. Atuh kabeneran manehna kaluar ti kamar ta salat asar. Atuh sabada ngajawab pertanyaan aku salam deui. Atuh nyawab asas pertanyaan. Ngajawab salam ku salam deui. Harita ge para mitra Julaiha kaluar. Geuning Mang Kanta sareng Bi Ijot. Eta di neneng putri mah kalebet Bi. Cek Julaiha bari nungtu neng putri dibawa ka jero. Gek Mang Kanta jeung Bi Ijot dariuk atuh neng putri dilahun ku Julaiha kalawan pokna. Atuh saronten teuing ka dieu teh Mang oge Bi. Kumawi neng kawitna mah teu disangki we bade ka dieu Mang teh sareng ieu Nyi Ijot. Mung ieu neng putri nangis keukeuh palai ka mama saurna teh. Ari teu ditumutkeun sieun teras ngadat, cek Mang Kanta nunjuk ka neng putri nu keur dilahun ku Julaiha. Ngaso heula para wargi, ngaso. Harita Mang Kanta ngajelaskeun ka Neng Julaiha perkara Neng Putri ngadat wae cenah hayang ka Neng Julaiha. Bari nunjuk ka Neng Putri nu keur dilahun ku Julaiha. Oh, Neng Putri teh palai ka mama? Geura ageung atunya supados tiasa angkat nyalira. Putri palai bobot celang mama. Mama tadi aya olay ngajak ceuli ka Putri. Cek Neng Putri meuni celembe. Monya ya orang ngajak gumujeng. Orang mah tara gumujeng nanging sok macok. Cek Julaiha bari mesem. Tuh macok ka Putri mah bagel mama. Pemici bapak-bapak bari macok. Cek Neng Putri ngobrol kawas kolot. Kieu Neng Juju Mang sareng ieu Nyi Ijot ka dieu teh kahijina jajab Neng Putri. Jalaran keukeuh we palai ka dieu atuh kaduana ngauningakeun Mang sareng Nyi Ijot teh. Tos menakar reuwas semua. Cek Mang Kanta kakara nyarita deui. Tadi maka pegat ku Neng Putri nyaritakeun aya oray. Menakar reuwas perkawis naon, Mang? Julaiha neuteup bangun kaget. Anu mawi kieu ngawitan maneneng sun. Aduh. Mang teh nuju ngobrol sareng Nyi Ijot. Ti pengker malih Nyi Ijot mah sambil yeung mama Neng Putri. Sumun ngobrolkeun perkawis Neng Dewi, tos sakitu sasih teh ya mulih-mulih. Teu kantos lami ka kuping sora pameget pupuntenna di payun bari keketrok kana panto. Atuh engal Mang teh kalebet. Barang berai muka panto anak gebeg teh hate Mang ngagebeg sanes bobohongan. Nu diangge gebegna teh wire asa tebih tina sangkian sun anggang tina gamaran. Malih teu ngimpen-ngimpen acan bari kasumpingan ku Deng Japar. Cek Mang Kanta kakerasa kitu kaburu Julaiha nanya.
waktosna kabujeng Syekh wikadi wae heula para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta Rusiah Tunjung Sari karangan Watatang.